katinggalin tapak juragan Bima aing lu pasti bengkainya gitu. heeh Kalian kejat dan ketemu tuh. aing sakitu cacak make motor lu heeh Karena beda tuh. mesin nasi padang ge nepi ka bawah da bisa kabur katinggalin Ya pas. heeh tuturan pente we kumaha lah tuh heeh kumaha deui itu da urang lompatan we wayahna nyauk kieu make mawa sepatu kelinci urang dieu moal meureun bararet kieu masuk aing Wah, suku teh barare jeung barare. kumaha tuh lah deui kumaha deui atuh teh ah wih balas aja Naon ka? bola kutak segede gitu dah bola jigana ieu balatna si Bima ieu moal henteu ieu aduh assalamualaikum waalaikumsalam wah ini wah syai wah ini waduh ngerakeun ah aduh Tommy Tommy cenah gini Nya Islamnya Islam bener Islam nah gini make ikat nah udah ikat mau pakaian goblok sih dia bener ge bener Islam nah gini goreng patut itu bangir si kamu deh meni Islam nah sholat subuh sebar rakaat sholat subuh teh 7 bener jadi deh 2 gitu ada cuman lagi bener aja atap kena di sekitar nugilan nama dah tapi sia jika ada tera sholatnya tera sholat kumaha tera sholatnya sia cerita naon tah nah aing sholat kedua beja ka sia lain aing mah nah gitu geuning eueuh di masjid aing masjid sia di mana aing di mana panggil ke kakara eueuh mun jelema eueuh di masjid aing bari tera sholat kafir deh sholat itu fanatik bisa jelema teh heeh maneh wawuh jeung jelema jangkung gede itu heeh dulungan dewek teh dulungan maneh kita ku aing di mawa kata binarom tang ini kalapa biji ti cunga di grup tuh geus bangi geus bangi jeung musuh geus bangi geus bangi lagu naon teh mabok janda mana mabok janda anak goblok gini itu ya jelema jahat jelema begal sakirana eta kareta moal bisa digubuk ulah maksa sih dititah kupun bapak buli teuing baduli teuing nu penting eta kareta teh nu dulungan uing minta supaya balik sia moal bisa geus jauh aing teh balik moal ya lamun kitu sarana didinya nungtun Raja Wisuna der waninya sok saya bener wani sok mau sieun aing mah KDA hati-hati ya kalem nu kieu mah hei ya jik kuat we sia sanes muhri bogohnya ka aingnya tepungan ini bapak aing bogoh mah lain itu didinya ulah macam-macam ke jelema ieu nah ieu teh jelema ganas kamari mah gedang ganas teh galak gedang teh bager ieu jelema danger berbahaya ieu ieu jelema teh keur nguriling neangan tanding anyaclang neangan lawan saumur hidupna can nyahoon digerti sorangan pecakan we dakor si anak lingis kuat modar blok nyawa gitu masuk hati sing hati-hati cocok toko sing gandeng belut di talian toko ngomong gandeng gelut sekalian balas wae ke Bandung ke Jakarta jalanna ke Cipali atuh nepina ka Kuningan kaituna edet rame anjing watir sete usaha ka kitu
itu hati. Tidak teuing karunya bu. Lamun sisindiran kudu murwakanti. Murwakanti selalu pakai atuh. Mun misalkeun tungtungna A weh. Lamun misalna tungtungna I weh. Lamun misalkeun tungtungna U weh. Lamun misalkeun miwitina O weh. Lamun misalkeun tina E hungkul. Oh, hungkulnya. Heeh. Tulis ini kudu diperjelas teh. Sensor itu udah. Sing bae tah sing ada tuh teh. Meuli obat ka apotek jalanna ka Buah Batu. Boga sobat tukang lotek sirahna ketinggal ngutuk. Tuh. Bener teh. Bari itu. Beli samangka jeung nanas di tengah jalan aya kalapa kurang pura heula dah haus atuh dah tuh dah terang we cek aing ngaji heeh karunya anu usaha kitu tuh ayeuna urang gelut jeung aing sok urang gelutna fisik atau mental kumaha tah lamun mental mah urang saling hina lamun urang ngahina misalkan ka dirinya lamun ambek eleh oh jadi ieu mah gelutna gelut mental jadi saling hina lamun ambek eleh oke dewek heula aing heula nu goblok kieu anjing sok atuh si beureuh beungeut sia teh koropok teh di hareup unggul anjing sia teh buncanut tapi sia teh dosol sia teh tara make kolor sabab naon sabab beungeut sia geus jiga cangcut aji amok teu euy si ketos sia teh si ceulina ngucur sia teh si kelegna rem loba buluna aji bau melenghir bau waduk sia teh aji sumur sia teh bau WC amak teu aduh euy si jiga karpet halus ya karpet nya euy anjing teh aduh si jiga triplek sia teh ku aing dijajak potong ke barana potong halus potong mah tuan tepkeun we hidup euy amak anjing teh euy si mengi si asma si hek wae sia teh unggal ngarehap unggal hek kitu sia teh anjing ambak teh kakak hayang ceuri aing mau aduh tadi teh bodor aing anjing sok maneheuna geus aing ngeun heueuh aing ngeun teh heueuh naon malam anjing naon ambak teh henteu ambak ngomong we ambak henteu anjing kieu lagi melong aing mah aing mah teu pukur rahasiaan teu melong kitu era isi di pelong teh apa si lain jeung indung si lain nya apa anjing syukur we tah sabenerna in si lain teh gubragna ka alam dunya teh sanes tina palawangan ibu tapi tinu bool mainnya inu si lain teh dahar rujak rada teuing nyeri beuteung diheujeunkeun ai borojol teh guar teh sia nu matak siki cengek siki cabe anu napal dina waduk eta teh emang di mana aya waduk ngaliwat dina walungan teh kumaha teh sujud mang ieu abdi tanya kumaneh sabab eta waduk teh emang sia anjing setan amak cing teh kita teu amak sia mungkin geus teu anjing sia makana kitu anjing tong kana indung aing mah sensitif kumaha we bebas teh amak bae hiji kosong lah aingeun rasakeun balik deui sia bae
apa sia jeung Indonesia hanya tagis maut aduh ngering bela sugawa we ah nek ayeuna aji atuh nah teh aduh poho euy sabenerna maneh teh bubragna kalamdunya lain tina palawangan ibu tapi tinu bohol sedih kewek mah di rumah sakit da eueuh indung teh parantos mati bapak teh aya lanceuk eueuh adik mati atuh lalis bener-bener nunggu kawung abdi teh jadi rencana dengan hiji we nu nembe unggul aduh nya atuh aing tuasa ngainana lo tuasa aing aing mah kelut gaji kan jok caranya hoja dipangkat dia siap maka beak nafas silakan segitu turun muai nulungan siap turun muai nulungan turun apa sungut sedeh kedahar neon kedahar helm pantas kita dengan dia masih deh siap Haji dicek di kotok sedeh ngahajawin dalam pengkenal bibir aing sama aduh nah sedang kadinya duitnya hai tuka hai weh hai Haji cepak cipok ya aduh rasa teh kakak bogo euy itu kemana karep wae ya dicek dokter serah tuh dulu itu cewek mana wah benang ya jahat benang ya kah wah bisa ya wah bisa ya hai udah sedih kurame aja gara bagai wah bisa ya dibawa ke anak dia masya kuda-kuda sehat ditahan ku aing masih dibeki-beki we keur kieu mah bae teu naon lah kosok gitu bae ditahan ditanah bismillahirrahmanirrahim singkiat abdi Allah bae aji kah aji meni gacor sini aji kah bawa ke garua kita buat doang gitu boleh baik dan naon lah jadi parah sih bauna lapar yang penting nggak bisa lepas ya yang malu siapa aneh itu teh lain bisa aku bauna misalnya aku aneh kumaha da aing mah euy hitu teh bau aing mah dahar sangu kitu teh bau tasya mah kitu teh bau sangu buang ngedar sia blok maupun emang gogok sih teh kurang ajar sia sok sia masieun aing kabur si jahat diundang cek lain
Raden setan sia. Itu gadot yang Raden setan sia gelo goreng patut anjing. Anjing. Kunaon sih teh? Lu gitu kan. Kusia anjing. Anjing. Lu gitu ke opi cek tuh. Anjing. Ini kumaha kan? Karunya aduh. Anjing. Anjing kunaon perkusia anjing. Anjing kondisi dua anjing. Aduh. Batir tuh. Klik kan. Iya. Ampun anjing. Awas si anjing lupa deui. Da kawan gua ayo nyawa. Angen ditajong. Oh, paingan atau soloyongan. Seueur sih kana mah berenang. Wateuy hamil. Por hamil we aduh. Sia teu tanggung jawab si Once. Gosip. Aya mie keluar deui. Salah dihakan atuh. Makan 7.000. Heeh. Gosip. Tahar deui. Galak letuk. Hayang mah hayang we atuh. Tah tuh hayang mah tah. Bagi-bagi tah, bagi-bagi tah. Bagi-bagi Ibu Cece ya. Aduh, orang tua mau deh. Walau. Hayang udah. Hayang dahar. Gerak pukul di wapan si uduh ayo. Ayo ke lawang barat. Wow. Aya cengik berjalan setan. Biru wasai gaya. Meni kuat juri kita. Tinggal sekubat tuh ku aing hujan teh euy. Halo dis. Anjir utas goblok. Aing aya hujan hasil juri. Si goreng mutahan ka aing kurang ajar mutahan saya ampun Bang ampun. Aduh. Hibar dina waktu ayeuna teh Hatur nuhun kula. sadayana kararumpu kitu Mangga eta suwarga dulur-dulur umpu cenah
rubuh cenah. Upus nanti. Anjing. Kenaunan ngomong gitu. Lamun saraletik kita. Kasumana pada naon kasumana. Papaku kau daya. Sumana. Dari aing nanaonan ya. Kenaunan atuh. Urutan penari Subang sekarang udah Karawang. Aing juga berbinya. Persis pisan cantik tuh. Kalau rumput gitu ya. Sumana urang bayu Hidup selik bodoh mati. Hidup tidak mandiri. Tambahkan dari pribadi. Dia uli-uli. Nyadiriku diriksa. Sangkan diri naon siri ngeunaon ngabaraku Enak kota. ojek jiwa sia ye bodoh sia mah ngeunaon hoya ke grasau tingalikeun we naon ngeunaon beraku ojek moal siapa tidak tahu dipelem sih deh Tidak tahu dia enak sih eta mah. sakadeng geura siapa sia Satuan deui. kali ngeunah ya sakali Sautik ke atuh maksa timah pek atuh sageura sia dina ngablekupna ke pulau sini jadi kawas maneh ieu heeh blekupna teh heeh 2 kali cukup 2 kali. 2 kali ya enak ada di mana nah hayang ngewirang aing sia Ibu, ya gue bilang ke baturan. jadi guna aji guna siri aing duh aji sia Guna dicari. di pasia di tanah para roek dulu fajar kita para roek Kumaha rasana? sini kopea sia logor Ada nutupan mata kan. eta kopea belegu logor
logor. Heh, kopiah logor. Najia ka abdi. Hah, kasia. Oh, ka abdi. Heeh. Weh. Damang. Cager. Aduh. Terus lagi dia nges. Unjukkan gunungan. Weh. Damang. Cager. Ayo deh. Coba dia pula. Kaul. Heh? Kaul. Saurang-saurang. Gigal. Oke. Sintia. Awas tuh. Awas tuh. Tunggu itulah. Tong dipoekan laguna tuh. Eta kopea anjing. Kopea itu kan. Abdi. Heuh, sia. Weh. Damang. Cager. Apa geus anjing di teh? Atasnya geus. Aduh, hilap deui abdi mah. Waduh, damang. Cager. Aduh, kau heula ah. Kalau udah kayaknya. Poek di wae. Jangan di PLN ya nggak hina kabdi. Apa kaji nama yatim kenang kayak gini di Parman wae lampuna. Kopea anjing, kopea. Dan dia kabdi. Oh, kasia. Buka wae ah. Buka kayaknya. Woi, damang anjing cenah. Geuleuh kitu anjing. Aduh, kasih tergeruduk abdi. Tete kadingaina naon nih teh? Aduh kata kopea kira kurang. Kopea. Heh, kopea. Woi, sapok wae anjing sok. Sok ngomong damang dia anjing. Ah, moal ah. Nah galak gitu punya. Galak sih itu nanti. Tapi mah yang silaturahmi ini teh. Hai silaturahmi urang mah. Woi, damang. Cager. Kau heula dia geus di kaul hiji itu. Heh, kaul biteh kaul. Duh, geus poek di wae ieu. Hanya sabotase ieu. Punya kau kabeh gelap. Kopea anjing. Heh, kopea. Kopea bener. Woi, sok hari tonjok aing. Ah, cari we ah. Rada galak itu mah euy. Galak tinggi. Duh, geus poek di wae. Kopea. Woi, tinggal kuai anjing. Nah, tutupan di WA. Balik. Eta jamina individu jamanya bung bersosial. Da abdi mah hoyong silaturahmi sae mana abdi. Nah, sudah gigantek itu. Hei, kunaon sih gigantek itu? Uing main ngigal ayan. Ayan naon teh Gusti? Aya hal-hal. Oh, gitu. Aya berangkat teh? Heeh. Oh, saya. Saya geus sedena. Sageut. Oh, saya. Ini wadi tungkan atang tungan anak lu. Abdi mah kieu. Diuk, saya. Mangga. Ini wadir gitu. Saya udah cenah aya dudungan pada sungai. Heeh. Oh, saya. Mangga. Aduh, wadir euy. Ngaji rame-rame. Buka wae kopeana gitu. Wah, itu ngamuk, wah. Ngamuk atuh. Woi, sabok anjing, duduk dia. Halo, Pak Par. Kunaon kita kitu wae teh. Bila kena hayang silaturahmi, ulah kitu. Ah, hidup gegeleuheun. Ah, ulah kitu wae mun teh. Kita mah silaturahmi hirup teh kitu.
hadir aja sih teh. Wah mau balik jadi deui aing ya. Aing mah lain watir kasia karena kokodalang aing mah da cangkeul da teh. Gahaturkeun sembah pangapaktos diterima aya naon ieu teh bejaan batur-batur ka rumpul gitu oke bejaan mangga batur-batur kara rumpul Sorang ka kitu. ya aji sugan matoronton we sia sarane Sones kan. mun teu ieu pisan teh bejaan batur-batur kara rumpul gitu heuy meni watir aing mah kujeng keung jeung naon teh saurna cenah dunungan teh parantos dugay heuh geus kumaha dunungan itu keur kacai heula rupina seueur jami di dieu Buka atuh. abdi teh hoyong silaturahmi ieu teh Bukakeun pena meh. ngan aha beureun nyerekan ka abdi geuleuh kunaon ya kunaon ulah kadar abdi menyerekan damang abdi mah Nya drama. woi sok aji sok ame puguh ngadekna aing beri ketupan di WA geuleuh teuing cenah cageun uing mah cageun ka beri anu jawab buka baik itu geus ditong cari aman nyimpan barang di petian di sana sepak itulah
sedang tentang bawahan detia kalawin cakti berbayak sadino cadas anu ngampar Mugia dulur-dulur anu parantos sunuk baraya anu parantos dalar datang sedia payung ya hujan ya lain hujan rampak sekar sia teh heug tingali buka wae gitu woi damang gai anjing depan dia mau balik dunungan urang geus lugai tina tapak berata cenah aya hal-hal dipikeun oh saya atuh pamikitu mah sejak ngupikeun bae kaula duh ada Dewi Srikani hidup di sana ini dunungan urang parantos datang Gusti es kumpul Gusti parantos kumpul Gusti beri keung ngedenginnya aing parantos Gusti tunungan jika ada sumping ya ngatur ke siapa pangabaktas Gusti nuhun sami-sami Gusti dimana kene Gusti panit tukangen hareupeun maneh mana deket empok iye atuh naon si teh atuh kakak ditupan panon teh kuku pea ayo atuh nyerekan saha atuh nu make baju beureum atuh aing meureun sanes Gusti mah biru deuleu ku sia ha weh damang lain damang birunya sumuhun biru aduh damang sageun tutupan si anjing tutupan sia bade hei sia nyarekan wae geuleuh ka kitu tuh damang nah bahasa tidak saleh tidak damang geuleuh ka binege aduh dianggap teuing maneh teh geuleuh ka sia ge keueung anjing kah ini ka aing jiga berbi jiga tai ieu mah anjing kieu batur dina sabulan campleng kaula tatapa berata teh kaula teh kahudangkeun ku impian impi naon Gusti ngimpi naon Gusti puting tadi dengan gitu hai sebenarnya mah tuh yang sawo di teh nya ngan di mana mik kata tempok abdi buka
Mau dibuka-buka ke diri teh sok loba dijarekan nya dalin baraya unggul geuning teh ngimpina kaula teh nyaeta karagragan bulan dina lahudan tah ieu teh ceuk parerimon menang milih kaula teh sugana atuh Gusti menang hadiah nya ieu mah tak bisi milik ieu teh heuda mungguhing pangeran urang mah manusia ordenawa mah ngasyukur rencana bisi ieu milik teh naha milik kaula teh balik ka alam dunya balik ninggalkeun alam dunya atawa mati bisi kitu nu mata kaula hampura ka saarea dieu alah ulah sasauran kitu Gusti kareueung sugana we atuh Gusti sanes eta milikna Gusti naon rentang-rentang katinggal aya jelema jangkung gede mana itu eta nah eta jelema jangkung gede ka dieu wayahna nyumput sawale sae Gusti mangga kalakah ngajedog eta jelema woi urang mah ini woi siapa yang keleuheun deui anjing sudah hai ini jemput enak deh nyumput sendiri itu gimana ini itu siap itu aja kakak mundur maju aduh si Aji eta pi omongan we batur saya tambah kagigir sok maju kakak kagigir deui si teh carekeun batur buka kopian tuh ahli bisa dicarekan abi mah pengku kana pemedegan aduh kagigir dulu kan Gusti ya si goreng patut si teh iya poya aduh ayo ketinggalan aduh nah di bunjulu dia buka kopiannya nya poho urang mah buka kopiannya woi damang gade anjing gede aing silakan cecak silaka damang-damang teh gede tuh ida mah jagung gede datang kan ieu datang nirat tangga teman datang nirat tangga teman ewu pakule ingan rana Gusti eta jelema mereka sejagung Gusti kitu ka jerung gunung sampurasun hedenawa rampes saha teh anu ti mana bade maksud naon sumping ka ieu tempat ngenalkeun ngaran aing Bima iya Bima hei eta sorangan nepi ka kitu Gusti nya hayang nyaho adana we abi Gusti jika apa kusuranya Allahu Akbar tong nyamat ada di sini hilap kuci hilap menawi di Kemang Gadung Bima halanira ini wayana naon kuci maneh pihelaan ka perwatesan bisi aya baturna bisi niat goreng ka dieu oh sae mangga Gusti mau naon sendirian dan naon sae Gusti abdi bade ka luarnya ke luarnya woi gade aja sih daran baik Iswan aing geus puluh goblok teh damang geus jadi dah Bima halanira di mana aku seki negara hamada
shaking negara mata ini woi sugan uing shaking ku butuh saking kuhaya bade naon aku harap takun marinira rek nanya ka kuring ini anu ngaran tetia kalawin cagni sampean wawunden anu ngaran tetia kalawin cagni tedua tetilu iwati hiji-hijina jelemana tah ieu tangtungan teh iya bentuk ieu tetia kalawin cagni teh memang teu salah ari kitu kumaha bener sampean boga kareta pindarom kareta emas memang itu iya aku tak kowo kereta Pinarom dek bawa kereta Pinarom ini yang naon bikin tetua kerami hatiku dewe si jenis weh ini orang Jawa kan wong Jawa wong Solo nah hati mau tanggungan biasanya dagang baso ngomong kemana karep sendiri kan ampun aja lu ampun sugan dagang dawet sugan dari nama kerpira dawet ini dawet anjing gina jadi pikir kawin adi mana si jenis hampura jalu hampura daun iya bujeng hingga diinjem disewa oke mua bisa dibeli mua bisa tapi aing bodoh hampura si lain tamu datang ke dia mending balik beji aing mau bisa balik lamun can bisa mawa eta kata Pinarom ye ulah jalu eta teh kaituna ngandung hati ngajieun sampai teh ngajieun nungtun Raja Wisuna bisi kejadian uing Raja Pati jadi ieu diinjem moal bisa lamun teu bisa dipaksa kowe main maksa ieu ulah maksa bahasakan kaula bisa mawa we eta kareta moal bisa lamun kitu carana kurang izin jeung aing izin aing bisa balik ke dia sok tapi elekeun heula aing dulu itu ngajak lewat ke aing ya jadi teh batur loba tuh didinya datang ka dieu sasaranganan sarua jeung orang nyamperkeun paneungeun sasoroko yor sia pecakan hayangnya hoai bener ngomong teh bener ya tega lara tega pati tega sok seduluga acak kakek pacak mat